Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Masih dina surat At-Taubat ayat ka 120 genepna. Awala yarawna naha maranehanana tenempo umat-umat munafikin annahum karna sanyana yen maranehanana yuftanuna eta teh keur diuji ku Allah fi kulli amin dina saban-saban tahun marotan sakali tiap tahun au marota ini atawa 2 kali tiap tahun diuji ku naon, ku hama, ku gagal panen, ku angin peting beliung, ku longsor, samalah ku banjir tapi ka ayeuna sapertos di Bekasi. Suma tuluy laya tubuh itu jama-jama teh teu darek tobat. Umat kafir jeung nu munafik teh anger we cacakan geus diuji ge. Walahum jeung henteu ari itu jama-jama ya zakkaruna ngambil pelajaran tina eta kajadian. Wa idza jeung di mana-mana maungzilat diturunkeun naon suratun hiji surat Al-Qur'an keur zaman Rasul harita nadaro narempo umat munafikin anu ngariung sareng Rasul waktu harita ba'duhum ila badi ti sawarehna kanu sawarehna deui sing rareret kalawan nempo anu mengejek kana surat Al-Qur'an. Hal yarokum nah anjeun teu ningali eta jama-jama munafik min ahadin tina salah sahijina jeung nu sawarehna summa soropu tuluy ngeleset ini talaunan pura-pura ngaleos weh da mung ningali ayat Qur'an atawa mung apal kana eusina Qur'an. Saropallahu tuluy Allah ngabengkokeun Allahu Gusti Allah kulubuhum kana hatena itu jama-jama munafik. Sabab manehana mah bi annahum disababkeun itu maranehna jama-jama munafik qaumu la yafqahun kaum-kaum anu teu faham kana papagon ti Allah kana hadis Rasul kana Quran jeung eusina teu paham jadi kitu ngaleset dah teu paham ieu teu ngarti. Saterasna laqad ja'akum sanyana geus datang kum ka anjeun kabeh rasulun hiji rasul tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum ti diri anjeun sorangan jadi tos apal anjeun oge patonah tabligh sareng eta sifat-sifat Rasul sareng amanah anjeunna tos apaleun anu kumaha eta Rasul teh waktu sarita ajijun kacida beratna Rasul alaihi ka eta Rasul kunaon ma anintum tina perkara penderitaan Rasul kataib di baledogan perang Uhud mengalami kekalahan teras para sahabat dibunuhan apa karena penderitaan Rasul diciduhan di baledogan eta Rasul teh pasrah narima sabab kunaon kayak kitu harisun manehna kacida hoyongna nyalametkeun ngabagjakeun alaikum ka anjeun kabeh bil mukminin ka umat mukmin. Sabab naon hoyong nyalametkeun raufur rahim Allah oge maha santun maha welas rahimun jeung maha asih ka jalma-jalma mukmin. Saterasna fa in tawalau maka lamun berpaling itu jama-jama munafik selalu melentang membangkang
fakul mangka bejakeun ku anjeun Muhammad hasbiyallahu cekap Allah anu maparin kacukupan ka abdi sadaya. Allahu tegasna Gusti Allah. La ilaha teu aya anu wajib disembah ilahua kajaba Gusti Allah. Teu aya nu sajana anu wajib disembah. Alaihi ngankur ka Allah hungkul. Tawakal tu abdi sadayana tawakal. Tawakal sabadana usaha tangtosna. Sabadana dagang, sabadana kantor, sabadana naon bae terus tawakal. Wahwa jeung ari itu Gusti Allah Rabbul Arsil anu ngurus ngatur aras anu ngagaduhan aras al adimi anu kacida ageungna. Jadi alhamdulillah dina dinten ieu surat at-taubat parantos tamat. Insyaallah enjing diteraskeun kana surat Yunus. Mudah-mudahan panjang umur bersehat kalayan taat ibadah. Kituna barakallahu li walakum saddaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.